Mas Abi mah Lain sabar siang ngomong ka dewe. leres, Mas Abi mah pun sabar. Leres juragan sanes si sabar ngaranna teh tapi si Icang si Ricang alias si Pincang si Pincang Inya si Icang Suricang alias si Pincang. Ieu lain lempang maneh teh. Keur dewek ieu jauh teh menang di mana ieu teh ha? Sanes keng mawak juragan pamasihan ki Aki-aki tujuh mulut menang malin lah. Keur dewek ieu jauh teh anu gede. Dia nyaret aja. Dia nyaret na, Dia nyaret na. Eta kan anu daun sawu. jauhan walita kerabrinya juragan Udah kalunya si Icang. Teh, Cang, ini teu pemerah kemana teh? Kepala di dalge jebut di dina teman. Gusti kunaon ieu teh sabar Ambu geuning sareng Abah. Leuh ujang eta saha? Kunaon eta putra Kanjeng Raja Abah, putrana Kanjeng Mandala Asih. putra Kanjeng Raja paingan abah jeung ambu inget we ka hidup sabar hidup teu kuna naon ambu jeung abah Kanjeng Raja putra teh geubis temut tah boga salana mata si sabar si Icang cangkang cau ka mana bae kadapal ku Raja putra sarodot gedebut we geubis Nah, atuh sabar, sok makanan mijan nunda ka jalan bae. Henteu Abah, kiraku abi mijan nunda ka mana bae. Kapan saura baoge teu keng mijan nunda ka mana bae teh. geus tangtu si sabar si Icang mau ngaku ayo gotong ku sararea awas ya diunjukkeun ka Kanjeng Raja dihukum gantung sia ke Kanjeng Raja ayo gotong ku sararea